Rek naon? Nonton Piala Dunia. Nah nonton Piala Dunia pakai baju Persib. Dewek rek ngadukung Persib. Pan Persib main Piala Dunia. Hente belaku. Hop, tuh. Tinggal di. Oh, tinggal di. Hai, shot. Shot tuh. Tinggal juga si Ronaldo nyanyinya tuh. Sampurasun dulur-dulur. Calager kabeh. Alhamdulillah deuleu alah dewek teh deuleu ieu keur ieu alhamdulillah keur bungah dina waktu ayeuna. Argentina menang deuleu peuting. Kieu-kieu oge pencinta bola sajati kuring teh. Ayeuna Piala Dunia keur rame deuleu euy. Kamari Uruguay jeung Urugangen menang deui. Nya pokoknya mah rame, anu paling rame mah Taiwan jeung ti Ucing rasok. Wah, rame pisan teh mah. Wah, luar biasa ayeuna Piala Dunianya. Ceuk sirik nama wah heueuh. Ceuk sirik nama loba pisan ayeuna teh mimiti kolot nu ka budak ayeuna teh lalajo Piala Dunia teh heueuh. Heeh, lain ya si Kang Cepot ka mana nya? Keur lalajo Korea gitu. Korea jeung korek kuping deuleu. Mana si Kang Cepot? Kang Cepot. Naon sih teh? Ulu itu si Kang Cepot tingali. Lain teu lalajo Piala Dunia gitu. Batur kerame. Ke ulah deuleu dagoan sakedeung. Naon? Dewek ieu rek ka Qatar dulu. Oh, ka dieu. Heeh. Tingali atuh aing. Naon? Aing rek ka Qatar dulu. Rek ka Qatar? Heeh. Rek naon? Nonton Piala Dunia. Nah, nonton Piala Dunia make baju Persib. Dewek rek ngadukung Persib. Pan Persib main Piala Dunia. Hente belaku. Oh, henteu leuy. Hente. Borora asup Indonesia ge pan lalajo aya teh. Lain asup, teu asup. Irahat teuing Indonesia asup Piala Dunia. Sugan teh Persib teh miluan Piala Dunia leuy. Henteu nya. Astagfirullahaladzim. Jabanding dewek bobotoh sejati deuleu. Bobotoh sajati kumaha? Maung nu aing. Persib nu aing. Maung nu aing. Bobotoh nu aing. Piking nu aing. Ari sia, ari aing nu gelo aing mah. Nu matak teh oge. Resep aing laju Persib deh. Naon? Kamari oge dijalak hari hariput. Harupat. Oh, dijalak harupat jeung si Epul harita. Naon? Oh, eta mah lain eta obong si Epul. Naon? Si Epul teh pantatanganna si Atep. Harita laju Persib. Laju Persib. Eta mah ngerakeunana si Epul. Naon? Bangga meureun tatanggana Atep. No, eta gogorowokanana di lapang bola eta di stadion. Atep, balikna barangnya. Eta masih Epul kegorowokan rek sombong ka dewek. Atep, balikna barangnya. Urang ngabubur, gitu. Wah, ku aing teh gandeng. Untung dewek teh mawa kekeran deuleu euy. Mawa kaca pembesar ninganya. Heeh, Jumanta dengan gitu. Heeh, mawa kekeran ku aing dibikeun ka si Epul, pul pake pul. Pas dipake ku manehna ngalawunan. Tep. Balikna barangnya sing horeng make kakeran mah ngadeuketan asa deukeut mun si Atep. Asa deukeut kurinya ieu. Gusti nu agung heueuh make taropong aduh Gusti. Tah kitu lu matak teh oge da ulah. Heeh. Cik atuh da ai Persib mah lain Piala Dunia atau ai Piala Dunia naon? Piala Dunia mah negara jeung negara. Oh gitu. Oh kamari ge Arab Saudi menang. Jeung naon? Oh jeung Arab Saudi jeung eta naon teh? Jeung si Messi teh naon? Argentina si Messi eleh ku Arab Saudi. Ya percaya dari Arab mah atuh main bola anak yang boga wudu atuh sih. Wah atuh boga Hajar Aswad Arab Saudi mah deuleu.
boga jampe malahan lamun najong oge bismillah heula. Labuh astagfirullah nginumna ge cai jam-jam dulu. Ngan omat lamun Arab Saudi main padahal mah babari Argentina teh. Tips di dewek lamun Argentina hayang menang ngalawan Arab Saudi make bola nah ulah bola ti panitia tapi bolana mawa sorangan. Nah ye apa na ai mawa sorangan mah bolana kulit nah bisa kumaha wae kumaha kitu lamun mawa sorangan mah ganti kulit bolana ulah kulit nu biasa tapi kulit bagong. Nah make jeung kulit bagong apan lamun ye lengekeun lamun kiper Arab rek newak bejaan kulit bagong geblos. Moal ditewak dah haram mungeun deuleu da boga wudu. Ditajong deui geblos. Tajong deui geblos. 10-0 teh bisa ngalawan Arab. Ah nu gelo si eta mah. Sok ka mana karep heueuh. Heeh. Ai sileing apal pemain Arab. Naon? Pemain Arab bisa wae. Emang aka apal? Weh dewek malila di Arab jadi apal. Emang eta back tengah naon tah? Saha ngaranna? Ngaran-ngaranna? Hah? Striker. Naon striker saha ngaranna? Si Abatasa. Gelandang tengah Jaha Hodado. Kiper Todo Agofako. Sayap kanan Kalamana Waha Aya. Pelatih Sodaqallahul Adimah. Si eta mah gelo. Kabayang eta aya nu U20 na aya Fatihah Jahat Jam Jim Jum we. Ban Bin Bun aya. AIU aya kitu. Nganting kunaon aing mah kesal ka Persib. Naon? Asa eleh wae Persib euy. Nah mah jeung eleh wae. Titah di bejaan ku dewek teh formasina ulah nu biasa. 4-3-3 tong dipake. 2-4-4 tong dipake. Kuduna makena formasina formasi sabaraha? Kuduna makena lamun Persib hayang meunang make formasi 10 hiji. 10 hiji kumaha ieu teh? Heueuh anu 10 ngajagaan gawang, anu hiji meuli lotek jeung si Oboy. Sok ka mana we karep. Heeh kuring mah da rek lalajo ieu deui Piala Dunia deui. Tereh main lumayan ieu. Naon eta negro ayeuna teh. Geus ka laut. Heeh. Urang setel deui we nu kamari siaran ulangna. Rame. Si eta mah kitu. Dewek mah pemain bola sajati atuh. Heeh. Persib nu aing teh aban. Heeh main bola ge da bisa aing mah. Baheulana pemain bola dewek tepan baheula jeung si eta jeung sia Robi Darwish babaturan dah tukang nyuan ki barangnya aing teh tingali bolana ge menang latih aing Persib baheula antara nyirikeun tuh bolana ge alus ieu mah tinggal itu merekna ieu mah merek Adinda cenah daun singkong 3 tinggal itu, tuh, tinggal nih, dia ada, boleh share, shut, tuh, tinggal nih, hap, tuh, tinggal nih, tinggal nih, hai, shut, tuh, tinggal juga si Ronaldo nyanyinya, tuh, hap, tuh, baik. Terek ngajedog gitu aing jadi ieu ge jadi kiper mah alus aing itu. Hap tuh. Aing mah jeung tuyul, jeung gaib, jeung kunti aing mah. Tinggal itu. Tuh, tinggal ieu. Tuh. Alus ape tinggal geus jinak tinggal empus. Tuh. Alah, tinggal aing sok urang main deui tinggal urang hash pull tinggal pull hai hap kap hash tuh jadi hash tuh wah
Kudu nyieun deui aing mah. Jang jang. Rek lajo deui Persib bae nah. Geus main cenah nya. Geus tadi. Wah, aing mah cilaka deui. Aing ieu keur judi aing jeung si itu si Gareng. Heeh. Geus shotbox aing nya. Geus meuli shotbox. Hah? Aing suka teh shotbox. Hanas mawa, we shot nu nini aing dipake ku aing. Shotbox nya lajo nya. Di TV tatangga, da ayeuna mah TV tabung mah geus teu ieu nya. Geus teu usumnya. Ini TV digital ayeuna mah. Matak TV tabung nu aing mah dijieun akuarium ku aing. Lumayan aja aing teh mangpaat. Ayo jangahnya. Heeh lah.